Ya Rasulullah salamun alaik. Nyana dongeng ka Batam. Di Batam ternyata ya Kiai aya merek pijat urut pijat. Belah ditu aya deui urut refleksi. Karenanya nama atuh guru besar yakni wasit nasional. Oh tuh anak buahna nyuguhan bade di palih mana mau yang belah mana. Ceknya coba belah sini asup ka jero. Kayaknya seuri bae barang asup ka jero ke tukang pijit sih make sempak. Wah ceknya teu akur di Batam ya. Kok kieu amat ya? Ganti ceknya jangan di sini. Berarti itu aya pijit refleksi asup kana ka jero. Eta mah geus teu make calana-calana acan. Ieu mah leuwih parah ieu mah. Refleksina belah mana ieu? Asup deui ka belah ditu. Masya Allah di Batam mah di Batam ulah coba-coba mun aya urut pijat, mun aya refleksi ulah asup. Ulah asup. Lamun dek coba-coba oh masalah sih. Eta di Batam. Nyaritakeunlah kejanggalan-kejanggalan di Batam. Hiji pondok pesantren. Nomor kedua perjudian, nomor katilu pemabokan, nomor keempat perzinahan. Nyana hayang geura balik bae ka ieu ka dieu ka Jakarta lantaran pemandanganna geus lain. Padahal lain di Batam bae. Urang deuleu di Jakarta sok nu tanggung jawab saha? Perzinahan di Jakarta marukan kumaha pemabokan jeung perjudian. Ulah di Jakarta tamah bau kota metropolitan tamah heterogen. Ulah tamah ulah dirinya mah tah di Tangerang bae. Emang kumaha gitu di Tangerang perjudian, permabokan jeung perzinahan. Oh, henteu kudu di Tangerang kota, teu kudu. Cisoka. Emang kumaha gitu di Cisoka. Masya Allah. Di Cisoka aya anu nge-SMS ka urang Cilongok. SMS nama lah saeutik mah susu na teu make kutang. Barang di deuleu Cisoka isi deket kaki Wahab apa kaki Subandi sih? Nu sabenerna apa langganannya nu sabenerna. Sararial aja saya kuari. Ya Allah, ya Rabbi nu banta kula besok lalagaan mege eta kiai boga HP baragus jasa. 3G 3G. HP dah hesar rebat jasa geus pokona mah. Masya Allah. Buka pertama Quran. Kedua doa. Katilu kitab-kitab. Keempat buaya perpolitikan. 5 perekonomian. 6 ngahaneng mainanna. Kunaon sih ngahaneng eta? Henteu naon. Naon sih? Kunaon sih sia? Cek gini. Sia kunaon? Ai di deuleu teu make calana. Ya apa ku wae. Jeung ieu teu akur. Babandul hahalang mual menang ridho Allah. Hebat ngajina, jago ngajina, tapi kunaon? Kapanggih jeung makhluk Allah teh kok aya beda. Aya saditu, aya kiai anu teu hayang aing, aya kiai anu. Budak leutik tah kos kitu mah. Aing mah kolot. Heulaan aing ngadahar uyah, lebok ku sia uyah. Bila perlu leg-leg ku sia teh uyah, paeh-paeh sia. Mantap kulawa kuari lain muji kaki Subandi kaki Wahab jeung Kiai nu sejen kolot tapi daek ngaji kemudian eta tanda tawadu mun kukulai caritakeun tanda tawadu loba ieu mah ala kadar lain lalagaan emang kumaha kitu jadi kiai ego berat jadi ego moal wusul ilallah jago nyana ngaji tapi sing ieu teu akur jeung ieu teu akur urang mah deuleu bae Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam nyana mah teu betaheun lamun sapoe tamu. Teu betaheun nyana dahar lamun teu susuguh ka batur. Teu betaheun nyana mah lamun dahar sorangan. Coba nu aya di dieu. Akur teh jeung Kangjeng Nabi Ibrahim. Haji Pendi keur dahar ya. Tamu. Tutup. Ka anakna nyaplekna ulah bating. Ngagayemna ulah bating. Sakadengan tamu. Bah, atuh ajak beda siap ajak dah. Mahal goblok beneran. Gila wah. Pelit teh bae lain parah.
tawa koret berepet dur-dur. Ya Allah. Mantap gula sok diajak bagi ulah peliting maksudnya supaya ada baharan-baharanan be gitu tah. Tah. Kanjeng Nabi Ibrahim nyuguhan be juga. Satu ketika isuk-isuk dibere dahar, berang dibere dahar, sore dibere dahar, datang ka isuk deui dibere dahar deui, barang dibere dahar horeng. Diperhatikan ku Kanjeng Nabi Ibrahim nyembahna ka seuneu. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim, ya Allah, sia tamu aing ku aing dibere dahar 3 kali kamari, kemudian disayagikan tempat sare. Ieu isuk-isuk dibere dahar deui, sugan aing mah sapagodos jeung aing nyembah teh ka Gusti Allah. Horenganan sia teh nyembah teh ka seuneu majusi horenganan sia geus mulai detik ieu ku aing sia moal dibere dahar. Kabur ge eueuh masalah. Harita keneh ditegor ku Gusti Allah. Ibrahim. Wahyu datang. Aisyah cek Gusti Allah kakarak mere sapoe doang ge dahar aing mah geus 60 tahun kanyana teu nyembah ka aing buatan aing ku aing dibere bae. Bayangkeun coba kumaha sabaraha juta manusia di negara ieu nu teu nyembah ka aing padahal ciptaan aing dibere bae ku aing. Sabaraha juta di negeri lain anu teu nyembah ka aing padahal ciptaan aing dibere bae ku aing hitung-hitungan mah kumaha ge di akhirat. Sia kakarak sapoe doang ge mere ka batur geus hitung-hitungan. Boh Kanjeng Nabi Ibrahim langsung sujud breuh. Hampura Gusti. Geus mulai ti kuari. Saha ka saha deuk dibere dahar bae ku kaula. Geus mulai ti harita. Boh salerang da. Sini Neng. Sini Neng, sini. Udah jangan kemana-mana ya. Sama Pak Haji Mamin aja ya. Mantap jasa, Masya Allah. Asal ya bangsa umur 50 sini Neng, sini. Makannya Haji Pedi aja ya. Sial, jangan lagi geus babagi, asal nu ngora jeung nyana nu kolot jeung nyana. Maksudna abe akur meureun ka kolotanana. Disesuaikeun. Teta Kanjeng Nabi Ibrahim mulai ti harita naik pangkat. Keistimewaan Kanjeng Nabi Ibrahim leungit di jero hate horenganan pada makhluk Allah. Gusti mah mere barang dahar teh lain ka makhluk nu iman ka anjeunna bae, lain ka makhluk anu sadar bae, horenganan boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Gusti Allah mah bahkan orai mau kabeh dibere ku Gusti Allah. Mulai ti ayeuna satungtung aing aya jeung aya nu daekeun deuk dibikeunan ku aing. Rojak naik Kanjeng Nabi Ibrahim pangkatna bahkan bisa sakiceup Kanjeng Nabi Ibrahim ngalengkah ka Masjidil Haram. Tuh, leungit-leungit di dieu ieu panyakitna. Ieu mah ngaji bajago tapi sasalaman geus embung. Sasalam. Tayang. Kurang bid'ah. Kurang make sapeker. Sieun nya makana make sapeker. Urusan bid'ah urusan nyana. Urusan ego urusan batur urang ulah kababawa ku ego batur, ulah kababawa ku bid'ah eta urang mah urang bae. Allah Maha Uninga. Tah ngabersihan etalah ketika orang hayang hiber ka Allah nu hese ge maca amil mah jurumiyah ngadorolang, maca alfiyah mah ngadorolang, maca jamul jawab memang ngadorolang. Kunaon atuh urang teh teu pernah ngadoakeun ka para kiai nu keur berjuang ngaluhurkeun agama Allah, malah di jerona aya hasud. Ieu panyakit anu moal wusul ilallah, ilmu tinggal ilmu, horeng ilmu hijab bagi dirina. Moal hiber belajar urang hiber nyin jangjang secara gaib ruhani urang supaya jangjangan supaya urang berangkat cara guru-guru urang kobabarieun amat guru urang bisa ke Mekah kobabarieun ulah jauh teuing nu baheula nu belah kamari ieu bae manghani bae bisa salengkah ka Banten diajakan ku dulurna ka Banten embung kulantaran keukeuh hayu atuh cek cenah kitu mah geus lah kula mah cenah moal bareng ti heula bae di dieu berangkat kadi itu naik mobil nyana mah geus aya di ditu di Banten kerek barang datang mana angel amat si anjeunna jangan ai mangane ai mah geus 2 jam keneh geus aya di dieu. Berarti kan hiber kadituna. Guys, mulai tiisukan ka Banten coba pereum hiber. Naon nu dibaca cenah Kiai?
eta hiber aya babacaanna tengetkeun nya supaya urang bari sahiber kabehan awas tengetkeun pereumkeun mata ieu ceuli pereumkeun hate ieu Baitullah ruhani urang tamukeun ka Baitullah fokuskeun ka Gusti Allah tahan napas hap ulah napas sekitar 20 menit maksudnya hiber kage ke kuburan atuh mau dibikin sambarangan kan itu mondok itu modal kos kiai doang okos jadi orang mah bangkrut pantang okos gitu mah deh aing ge meureunana ai kuwirid-wirid mah bisa mondok henteu masantren henteu diwirid bae kumanehanana ngawirid pohara ngawirid tadi lillahi taala aya jelema datang ka imah kaula yang ngobrol pat mata cenah ge bohong aing pot mata mah mun kitu cewek cowok ge mah teu aya mun teu aya teu ngaladenan cowok pat mata teu cewek ge masih kena dipilih-pilih 20 ke bawah boleh 20 ke atas Pak waduh teu kaci tapi kadang-kadang deket-deket enak kula wiridan cenah keur beuting tadi nuju barang wiridan ber sora aju blek datang merek emas wih cikula hebat amat ya mun kaki sumbadi mantep ya Pak ya maksudna ndek ngabangun kan gitu tah jang masjid tuh sasalaman merek emas loba ieu barang geus bere dibere emas nyana ngomong kieu titah dilaporkeun kaki uci segera laporkeun jeung minta diselamatkeun kaki uci jeung minta disempurnakan itu di mobil emas carekan kok kula encan dibawa emas nang carekan bohong ulah sia ulah wiridan deui naon nu diwiridna aing hayang dibere wiridan ada guyana bismillah dan lain-lain geus ulah sia edan sia bakalna ieu ditanya masantren teu ngaji teu ujung-ujungna wiridanana kos kitu setan eta guys kuari bawa emasna tadi bawa ieu emasna ka imah pendem geus ulah dikukumaha ih cenah kieu mah tadi sampurna teh kudu disampurnakeun bawa ka imah pendem titik sia eureunan ya wiridanana ngahuleng bae nyana jipan kieu aman geus balik maksudna engke duaan mah bagi dua jeung kula gitu entak lah sok pernah ngadongeng teh nu hese ge ieu setan urang makan teu wau jeung setan teu wau Imam Syafi'i makan digoda ku setan nyahoan begitu digoda ku setan tonjok ku Imam Syafi'i buta setan ditonjok ku Imam Syafi'i ku ieu tah buta mantak besi anu buta saya ada buah setan tah hiji waliullah kapanggih jeung setan keur cicing we nyana dihandapkeun tangkal caringin emang parati setan di dinya Assalamualaikum cak wali cicing bae waalaikum cicing bae barang di dieu oh paingan teu ngajawab sia mah setan horeng oh yai cenah kula di dieu ai sia setan atuh kunaon merongkol di dieu ai kitu atuh deuleu umat deuleu makhluk apan tugas sia teh ngagodaan batur tuh kiai tuh ustad tuh goda tuh kusiat kunaon sia di dieu cicing jak jada hampura kiai kunaon kula istirahat lah di dieu pan make istirahat orang kiai eta mah teu kudu digoda ku kula jadi setan sial teh setan wali ke kagetan oh teu kudu cenah atunya mah ambreng-ambrengan jeung segala bupati jeung camat eta geus jadi setan jak nya atuh geus teh teu kudu digoda ku kula ji jaheuh modal kos kumaha teh kiaina eta nu belah katu make jas maksudna Haji Pendi tuh bagaimana teu kudu digoda ku kula jak nya teh jadi setan ti heula aduh tapi itu wali ge surti oge ja atuh teu kudu menang saminggu ka pagi deui setan Assalamualaikum di deuleu ih urang lain jelema setan pengen teu ngajawab sia setan sia istirahat di dieu tuh kiai goda ku sia
kula seseleh jasa ngagodanyana magahan ngaji nya nama teu hayangna naon ikhlas jasa ka Allah ngariung nya nama ikhlas jasa silaturahmi ikhlas jasa babari tah ngomong ikhlas babari jasa aduh urang mun ngalieu ke katu ke kenca ke katu heres eta mana beureun ikhlas nya nama ikhlas jasa kieu salat kukula digodaan bae hese jasa malah panas kula panas asal deket kanyana we panas ku ikhlas istana panas ceknya teu sanggup nu mantak kula ieu cicing bae di dieu di hadapan tanggal caringin kula panas teh bisa ngagoda ka kieu eta mah jadi setan teh istirahat aya nu istirahat teu ngagoda karena geus jadi setan jelema aya nyana istirahat lantaran memang hese digodana barang dideuleuh nu mana tuh barang dideuleuh bener korenganan wali mah heseun digodana ku setan heseun sebab ka Allah bae hese mentak lamun urang nyaritakeun ahli Allah di Garut aya pasantren keresek guru kula Mama Oco baheula nu pernah hadamna maehan oray ngaranna Bah Oni kulantaran orayna paeh Mama Ocona dibawakan ka negeri jin jadi itu disidang dek dikawinkeun lantaran nu dipayahan teh salakina panganten anyar jadi nu aya teh pamajikanna kudu dikawin ku mama waduh cak mama teh keheula teh kudu kawin ka jin mah lamun dibikeun ka Haji Pendi bogus kikian mah wah siapa gua cak nya namanya jeung jin elos dan juri elos mama henteu ngadu dalil di alam jin menang mama lantaran dina ayatna wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum tah tina anfus sebab jin lain sa anfus menanglah mama akhirna mama balik saeuna balik jelema loba nu kasurupan asal didatangan ku mama sieun jin asal didatangan ku mama sieun jin akhirna mama hebat jasa ilmuna masyarakat sekitarna lamun anu kasurupan ku mama mah teu kudu dibacanana asal didatangan keluar jin bahkan nu jauh di Bandung mama kan di Garut di Bandung aya nu kasurupan sia kasurupan bae awas sia ku aing bejakeun ka Mama Oco sia keluar tuh ku hebat-hebat da Mama Oco lantaran naon batinna bersih sok mun aya di Cisokan nu kasurupan sia kasurupan bae ku aing sia dipanggilkeun Haji Pendi cek nyana bakal nambahan aing ikula kakaraksa urang aya Haji Pendi mah bakal 5 arasub kabeh berat bakal hayang nyaho cenah ka huluna kos kumaha bila perlu aing kanyana ulah sebarang jelema nu kasurupan teh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim nyana ge kan ngadedengekeun tah jin teh we di awak eta nu kasurupan bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim cak kira jatis cak jin berarti kan tadi puasaan tau oleh hukumnya Allah la ilaha ini bisa sial ta jin ini bisa kos kitu mah jin lain keluar nanding terikeun kiai teh eta teh kula teu manjur lantaran hatena teu bersih para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah cara urang deka Allah seakan urang hiber ibu bapak terlena ku hari hirup di dunia sakedeung deui bakal maot sadar atau teu sadar bakal kapanggih jeung Gusti Allah ridho atau teu ridho bakal balik bae ka alam itu nu malam ieu sakalian urang ngarayakeun Isra Mi'raj sakalian haul nu dihaulanana khususna nu di dieu umumna nu tadi disebutan ieu teh disebutan urang boa tahun mana boa bulan mana bakal kasebut sadar teu sadar bakal kapanggih jeung Allah ridho teu ridho bakal kapanggih jeung Allah kulantaran bakal maning ti kuari sadarkeun ti kuari persiapkeun kurang kuari bakal kapanggih jeung Allah masyaallah karim mun ahli Allah tenang urang kuari lamun dititah paeh kalah sebab naon unggal poe urang teh nyebut Allahu Akbar dur zuhur Allahu Akbar dur asar Allahu Akbar maghrib Allahu Akbar
Isya Allahu Akbar. Subuh jam 8 Allahu Akbar. Atuh Haji Pendi bangun jam 8 banyak. Soalnya pada subuh koboan. Allah. Anak pas mun jadi kunut di Allahumma hdini fi man hadaita. Anakna ge bebeja pan ka mana? Abah mah duha ge make duhanya make kunutnya. Abah sia mah hebat. Duha ge make kunut bae nya. Orang ada koboan. Tah, atuh urang da beuh dititah pae. Misalna Haji Pendi cek malakal maut. Ieu kula malakal maut. Alhamdulillah. Aya naon? Atuh biasa tugas kula. Pan hehe. Dek naon? Nyabut nyawa. Pan hehe. Lawaka. Kurang teh can siap kapanggih jeung Allah. Emang kredit can anggeus. Berat ka kredit tah. Tapi lamun urangna bebasan datang malakal maut boh urang sering Allahu Akbar la ilaha illallah la ilaha atuh tenang dek dipanggihkeun jeung nuku urang ku ari disebut-sebut. Urang teh maot dek dipanggihkeun jeung nuku urang ku ari disebut-sebut. Allahu Akbar la ilaha illallah subhanallah. Atuh kuari dek dipanggihkeun atuh dek iraha deui. Tuh. Lumantak urang kula kamari manggih dongeng hebat. Imam Ahmad bin Hambal, ahli Allah, wali Allah bisa hiber nya naon. Madzhabul arba'ah kabeh bisa hiber. Nyana ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi abdi mah mun maot embung dicabut ku malakal maut. Abdi mah hayang dicabutna langsung ku Gusti bae. Geus bae Gusti ja abdi geus deukeut jasa jeung Gusti mun abdi maot iraha bae abdi mah hayang langsung dicabutna ku Gusti nu bogana embung ku malakal maut. Sakitu pamenta abdi mah Gusti menta dikabul pamenta abdi sakali deui abdi mun maot menta dicabut ku Gusti ulah ku malakal maut. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Teu kebeul nya neureub sare. Ngimpi kapanggih jeung aki-aki. Tapi aki-akina ngabogaan tanda bagus kasep seungit. Waalaikumsalam. Sahaya abdi malakal maut. Malakal maut aya naon? Henteu barek silaturahmi bae. Dek nyabut nyawanya. Cek malakal maut kula ngadengikeun doa ente sedih. Gitu. Mama lamun maut yang langsung dicabut ku Gusti Allah, salah naon kula? Make mung dicabut ku kula. Kula ngadengikeun saknyana sedih jasa. Emang kula pun boga salah naon make jeung mung dicabut ku kula eta kunaon? Cek Imam bin Hambal, Ahmad bin Hambal, bejana dicabut ku ente mah nyeri. Ceknya natu kula mah datang teh ka macem-macem jelema beda. Lamun ka datang ka ahli Allah, atuh nyabutna lalaunan, ditanya heula jeung lalaunan supaya ulah nyeri. Dititana kitu ku Gusti Allah. Lamun bangsa calon lurah mah toh. Asupkeun deui. Kotek. Bangsa calo tadu gua gitu. Kuti. Melotot. Lamun teu tobat, tobat teh henteu. Bangsa ka kiai mah lalaunan nyabutna ge. Masyaallah. Sat kadele semu rada nyerieun diantengkeun kecabut deui. Insyaallah kadele ku malakal maut henteu muji kena muji heula. Cabut ieu teh sabarangan atuh ngeunaheun cek malakal cek aki-aki teh atuh ngeunaheun. Oh kitu nya tuh. Ulah sok aju embung ku kula emang kumaha gitu. Teh nya kusung kula boga dosa naon sakitu. Batur wae. Ieu urang nyaritakeun ngimpi Imam Syafi'i kapanggihna ngimpi jeung Allah, Imam Malik kapanggih ngimpi jeung Allah. Imam kitu Ahmad bin Hambal ngimpi kapanggih jeung Allah, aya Haji Pendi ngimpi kapanggih jeung kunti anak. Budak masyaallah. Kunaon eta? Hate. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ujung-ujungna
urang kabehan numasantren salapi numasantren modern nu henteu masantren nu jadi pejabat nu jadi petani nu jadi pedagang nu jadi pegawai nu henteu jadi nanaon tetep ujung-ujung nama geus datang kana ajalna maut. Ya Allah, surga aya kuncina pintu gerbangna nu dipasrahkeun kuncina Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu kuncina ulah bae kitu naon saha bae ulah wa kaasup mun encan dibuka ku anjeun. Jadi kunci surga aya di Kangjeng Nabi urang. Masya Allah, geus bae urang mah ngadeukeutan Kangjeng Nabi urang bae. Urang mah salat teu pati bagus, puasa teu pati bagus, zakat kitu keneh geus ngadeukeutan Kangjeng Nabi urang. Cara ngadeukeutanana maca sholawat ulah loba-loba saminggu 4444. Geus ngomong loba tuh. Boh. Kula di Madinah, tadi Madinah ngaijazahkeun sholawat. Ngaji ieu salila di Madinah 8 poe awasnya menangkeun 4444. Giat jasa. Siap. Barang berangkat ke Mekah ditanya menang sabaraha ngaji. Nang 500. Cakur jeung dahar. Dahar mah bau sababaraha kali ai sholawat ngan 500. Mun anak aing dibabet ku aing sia. Mun hanjakal we tatangga doang. Deketan Kangjeng Nabi, Masya Allah. Kumaha bae carana urang cintakeun ka Kangjeng Nabi, lobakeun maca sholawat atawa sedekah urang. Cintakeun ka Kangjeng Nabi, kerajaban. Nah, geus. Pokona aing ngadek mawa aqua. Sabaraha mawa aquana? 100. Bawa ka dinya ku aing. Beres acara bawa deui ka imah. Beres. Hadirkeun doang, pelit tah ngaranna. Kangjeng Nabi ketika urang di naon kitu ngaranna timbang amal. Tak. Ieu cecepeh sabelah, nu ieu sabelah. Sabelahna cecepeh sagede dunia, nu sabelah ieu sagede dunia. Bahkan dina Qurtubi pan dicaritakeun dunia langit bumi jeung eusina mun ditimbang diasupkeun ka cecepeh masih keneh logor keneh. Masya Allah. Nu endek ditimbangna sagede si Juned. Ya leutik. Leutik sagede jependi atuh gede-gede teh gitu. Ieu mah ningalikeun maha dahsyatna. Nah, timbang Kangjeng Nabi na di dinya tah nangtung ditihak. Etalah aya syafaatil uzma teh di dinya. Kangjeng Nabi di dia we. Sok timbang. Aja pende maju. Kucuk. Timbang salat. Salat teu bagus teu husupan. Puasa. Sarua puasana nya mah kos kitu bebeja bae ka batur, Bang. Zakat tilok. Ieu ngaplek ieu. Cek malaikat teh mah kumaha ieu? Jeung ngaplek ieu Gusti. Iya coba penghormatan ke Kangjeng Nabi kumaha eta osok baca sholawat teu coba deuleu bukuna yang dideuleu jarang osok ngan jarang ngan pernah manehanana ieu sedekah waktu muludan cucur doang ieu kumaha ieu oh cak Kangjeng Nabi berarti cinta ya ka aing sabaraha mawa cucurna 20 ngan ku anak 15 jasa 5 tah Kangjeng Nabi balangkeun lah habak ka ditu berarti cintaeun ka aing. Oh, dibalangkeun. Buat hampir teu datang. Hampir. Gitulah para jamaah. Urang geus di mana bae ieu kuari nya di mana bae. Artina salat urang laksanakeun puasa kitu keneh dina waktuna ya zakat ngan hiji nu nyekel kunci surga adalah Kangjeng Nabi urang cintakeunlah diri urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu urang kumpul di dieu karena cinta ka Kangjeng Nabi urang ke maulidan cinta ka Kangjeng Nabi urang ngayakeun marhaba cinta ka Kangjeng Nabi wah urang lamun ngadenge abuya baheula mun marhabanya nu malam Jumat wah kenceng jasepan marhabana gitu wahara urang eta cinta ka Kangjeng Nabi urang ge mantak naon marhaba cintakeun ka Kangjeng Nabi wajan Muhammadiyah ngabidah-bidah ge los kajeun aing mah marhaba bae maka mun aya Muhammadiyah sisi imah urang geus urang marhaba di sisi imahnya nah habak geus lah teh ieu cintakeun ka Kangjeng Nabi masyaallah
geus lamun Kangjeng Nabi bisa hibar ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa bisa hibar ka Sidratil Muntaha, usul ilallah, maka urang mantak naon atuh nurutan, sabisa-bisa urang lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekedar gambaran bahwa pondok pesantren ieu lain sambarangan. Dideuleu secara zahir makos kieu, tetapi lamun neuleuh lain make mata ieu, urang bakal ngerenyed muringkak bulu. Ketika urang neuleuh bangunan, urang mun neuleuhna make ieu doang teu make ieu, urang biasa-biasa bae. Urang neuleuh bangunan hotel, neuleuhna make ieu pasti resep. Ketika neuleuh make ieu, wadah naon si eta hotel bakal beringkak bulu. Ketika urang neuleuh sebuah bangunan, urang neuleuhna make ieu, bangunan naon si eta, bangunan polsek, dideuleuh ku urang indah, oh jah heueuh nya jelema garaga. Ketika neuleuhna make ieu, sieun amat, eusina naon sih di dinya. Ketika urang neuleuh bangunan pondok pesantren, dideuleuh ku urang sederhana amat, jore amat, tapi